cingok boga duit teu ujang hayang ngiluan bisnis ieu kasih kutrit yang modal Bisnis tanah haon zaman kiwari bisnis we. Teh sebenarnya mah kumaha ya? Karena 5% tiap bulan. atuh model Tenyepengan coy, nama duit mah aslina ieu mah. Kumaha marane harasil teh? masih atuh bray Kumaha maneh harasil teh? Jong saya mah euy. Oh, Tri, di mana mana? Di jalan. Biasa ke jalan-jalan. Kayak naon? Kurang ya yang si Ramdan rek mikeun modal investasi teh ya. Oh, mungkin cepet kayak mana? Ayang. Nunggu lama ya? Enggak dong, Beb. Buat kamu yang cantik mah atuh enggak apa-apa nunggu waktu setahun juga. Yuk pulang yuk. Ke rumah yuk. Ayo pulang yuk ke rumah yuk. Ayang, aku kangen udah Oh, lama gak ketemu. sama dong. Aku juga kangen sama kamu, Beb. Saha itu Aa? Mana? Itu. Tuh, yang itu apa sah eta ih. Sok kenal bener eta mah jelema teh. Teu ada apa-apa acon. Ih. Gizi numpun aku ih. Tega. Kamu menigeje ih. Ih, sah sih. Nikah amit dengan SKSD wae. Sok kenal ih. Wah, urang kabogona. Maksudnya apa ini Aa? Oh, ini. Ini mah bukan siapa-siapa. Dia ini ngepen sama AA. Cuma kan cewek apa cuma kamu seorang. Gak ada yang lain dong. Dia mah siapa? Gak tahu juga. Aku mah amit-amit. Bukan level gue bro. Pengen ya? Mana sekali itu. Sayang, kita pulang ah. Iya. Yang di sana dampingimu dan bukan dia harusnya tuh apa sah eta ih Tega. Kamu menigeje ih. Maksudnya apa ini Aa? oh ini mah bukan siapa-siapa harusnya ngepen sama AA cuma kan cewek apa cuma kamu cinta gak ada yang lain dong dia mah siapa gak tahu juga harusnya yang kau pilih bukan dia. Halo guys. Kumaya kenalan. Yo ya petis. Yang mau petis gedang. Tuh lihat ada petis gedang di sini. Banyak, bukan enak, bukan aduh. Oh ya.
Bro, atuh gimana ini bro? Katanya mau ngasih investasi, mana tuh? Udah dapat belum uangnya bro? Gimana sih kamu ini? Lama. Ah, kacau. Tuh, peh. Ieu budak. Bangun. Ya bos, udah saya ya duit nama. Iya, duit nama. Weh, good job man. Good. Enggak ada lagi bro yang mau ikutan bro? Oh, batur mareunang. Is oke lah. 2 orang juga cukup. Oke brother, makasih bro. Yuk, Oke. semoga bisnis kita sukses bro. Oke. Oke. tuh. Oke. Beb, naik lagi. Kita jalan-jalan. Guys, biasa. Well. Ayo bro, ya. Aku mau senang-senang sama bebek gua. Oke, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana budak? Aya, ke orang goroan Ujang. Iya, aya si Akang. Nyama bernaon. Moali di tadi yuk teh. Nang tungwe nya. Nya mangga calik. Mangga calik. Nya atuh. Calik atuh Jang, calik. Iya, dek budak kurang teh. Dek nanyakeun duit. Geus sabulan leuwih. Can mayar kene ditutung wadi mau ge. Oh datang. Janji we sabulan. Ayeuna geus sabulan setengah. Atuh da kumaha, emah da si kucrit na oge can ngoboron ka Ujang da kumaha tuh. Nya cek mau ge naon? Kan kolot-kolot kene anu kudu mayar siat teh. Sampai ke sana. Aruruskeun we nya. Abi mah bade uwi we. Kosong ka ditu. Balik ka ditu. Malagi wae. Pinjam ka mana? Kete anggar kolot-kolot kene maneh teh nu mayar. Dek mayar nanti mana? Nya cek mau ge naon? Kan kolot-kolot kene anu kudu mayar siat. Sorry euy, aya nama orang dek ngangkat heula pare. Kemana atuh? Hah? Biasa we usaha ngalah duit makanan naon. Kunaon maneh ngalamun gitu? Ngalamunan naon? Saparah gitu. Aduh, kumaha ieu teh? Kucrit eueuh kabar geus sabulan leuwih. Euy, urang yang saya carikan wae deui ku si emak. Gara-gara si bener jong manuk tah. Sebelun. Alah sia boy. Bawa-bawa si Ucrit nipu sia. Nah, habis sakitu eta kumaha urusana eta? Teuing atapkeun si kucrit mah. Dieu di benungan na. Suwe atuh ai kitu mah. Rancok. Ieu mang barudak keur garalau. Galau kunaon gitu barudak. Eta mang invest ka si Kucrit geus sabulan kabar acan si Kucritna. Tingkah mana tak karunya barudak ya. Atuh eta mah investasi bodong si Kucrit mah. Mentak si barudak kamari nginjem duit ka urang teu diberetin. Naon da urang geus apal dan nipu si eta mah aslina tah. What? Wis no. Oh my god. Teuing menjadi urang. Emak diusir.